Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, murangkali ibu kelas 8 tepang desa ibu Enah Rodia dina pangajaran bahasa Sunda. Pangajaran bahasa Sunda kelas 8 bab kahijina nyaeta ngeunaan kawih. Mangga urang sasarengan diajar. Oke, satu acan urang diajar ngeunaan kawih. Urang tantos kedah apal naon hartosna kawih. Tapi ku ibu mau diwartosan. Ayeuna mangga urang tinggal heula salah sahiji video kawih anu judulna Tanah Sunda Sanggian Mang Koko Koswara. Tanah Sunda wibawa gemah ripah tur endah ngumbara suka betah. Urang Sunda sawawa sing toeng sapercekan nyangga dharma pajajaran buka tongkas maran sing tulaten jeung rumaksa biara pangkaya memang sawajibna geten titen rumah tanah pusaka. Kumaha? Atos kupingkeun kawih Sunda Tanah Sunda anu unina sapertos kieu. Tanah Sunda wibawa gemah ripah tur endah numbara suka betah sapertos kitu nya. Ayeuna anu video nu salajengna nyaeta ngeunaan kawih pasti hidup langkung apalnya judul kawihna nyaeta judul kawih Mojang Priangan ku ibu di pasihan instrumena engke hidup urang nyanyi sasarengan sareng ibunya aya teksna mangga.
Nah, saatos tadi ngaregepkeun dua video kawih tadi, mangga ayeuna hideuk analisis rumpah kakawihna. Kira-kira rumpah kakawih kahiji ngeunaan naon? Teras rumpah kakawih nu kadua eta ngeunaan naon? Tugasna engke aya dina Google Classroom kelas 8 nya di pangajaran Ibu. Panginten mung sakitu we pengajaran bahasa Sunda kelas 8 pertemuan ayeuna. Sanes waktos urang tepang deui di bab salajengna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.